Wah, gitar. Sayang, kita balikin gitar. Aing ngedek nyanyi kayak mah. Nah, nih kamu. Ayo di kamar itu sana. Si mama karek datang tinggal ruwet dia tinggal di jarang marah yang dipanggilkan tuh jak seong. Oh si mama? Heeh, nah. Nah, ente bebeja rek dia teh. Ya teh ciri tadi si mama semalam di luar. Ente. Emang kunaon? Ente. Ada si mama teh yang ada tuh hentenya kayak orang tanyakan heula. Aduh, toha. Mahanya suka. Ya. Hari kamu naon dia? Naon? Cek si mama napak bujur. Sebentar kamu lah tuh, mak samping kamu, daster kamu. Oh, tuh batak natingali, kaciri baru si mama mah gede, awakna. Udah atau waktu berada diberi kita, era itu. Tah, erana seumur hirup gerak. Kamu era. Ting ngerakeun urusan dirinya. Kadang ditutup juga nana. Udah. Kumaha teh? Aobi ke mana? Hah? Aobi ke mana? Obi teh terang ka mana? Ah, ini asa galau teh kepikiran. Si Aobi sok luas leos wae ka mana wae tepuguh ieu teh bawa ka teh Linda nu janda teh nya. Ah, teteh tong lieur teteh da barina ge ngaronda mah jadwal lalaki teteh. Lamun misalnya si Aobi mungeun ngaronda, tinggal mere ieu we atuh artosna kopi kanggo sareng rokok kanggo anu lain diwakilkeun da bisa ngaronda mah. Teu kudu si Aobi wae. Teh Linda janda. Sigana ka itu Aobi teh ka janda. Teh. Lamun misalnya si Aobi mau ngaronda, tinggal masih rokok jarum jeung kopi we. Atuh teteh mah teu kudu lieur-lieur teh. Barina ge teteh mah awewe teu kudu jadwal ngaronda. Iya mah masalahna si Aobi teh sigana teh ieu ka janda ka teh Linda cek abi oge. Si teteh kukeukeuh teteh cek abi oge teteh mah teu kudu mikiran ngaronda. Ah mau udah masuk luas leos wae teh. Abi nanya ka itu ngajawab ka mana ku kakah lieur Lain si Aobi teh tadi teh dang kasep sarareungit bawa ka teh Linda. Nah, cek abi tuh karek nyamungnya kan tadi ge eta nu dibahas teh ka teh Linda bawa cek abi gitu bawa mahugi naon martabak bawa ayeuna mah. Si teteh kuku ngaronda deui lain abi mah ngobrolkeun di si Aobi curiga dang sarareungit. Teu udah gabi mah sarek nenangkeun heula kalakah lieur yang udah mah. Renang ka mana tuh teh? Teuh nya beuki ka janghul. Ah heula ka dieu heula. Naon? Pos di mana? Ti Ajeng tadi nanyakeun. Di Pamarda ti Ci Erang. Astagfirullahaladzim, geus karanda herang deui wae ah. Tong sok diomong. Naon itu eureun-eureun eta? Di Pamarda ti Ciherang aya perlu. Abi oge ngarti anu ngaranjana mah pasti harerang atuh da manehna supaya kapinjot deui lalaki atuh. Ah, beuki ngaco ti Pamarda ti Ciherang. Ah, Gusti nu agung kunaon teh gunungan. Teteh, si Obi teh geus pulang. Apek teh geuningan bieu teh. Geus tenangan janda nu herang teh teh. Alah unggal-unggal gesok salah denge kalau katara percaya mah abi mah teh rek percaya ka Obi teh percaya ka udah unggal-unggal gesok salah. Paingan luas lewatnya dengan janda nu herang paingan. Ih, teteh mending tutur gitu. Amak kage itu. naon? Di mana kamu teh sebenarnya? Di Ciherang ti Pamarda. Pamarda kamu teh tong sok loba ngawaduh cek abi teh ka abi oge. Tong sok loba ngawaduh kamu teh. Ngawaduh kumaha? Kamu teh neangan janda nu herang? Cek saha eta? Cek saha luas teh unggal-unggal kamu bebeja ka pamajikan teh. Bace kamu geus kudu neangan piduiteun nya Pamarda teh ngagerowan arek nganyieun kontrakan ka dieu ka Ciherang ka bumi bapak. Nya ka itu ya teh. Bari ngitung. Alah kamu terek saha deui teh anu dipincut teh janda herang saha deui? Kamu Kamari capek. Linda, Pera. Pan geus mah geus dibereskeun. Ayo wae. Teh Linda teh naon janda nu herang. Geus puguh ti Pamarda. Ada yang desa sok. Wae urang riungkeun sok. Riungkeun kamu mah ieu. Kamu sok waduh ka pamajikan teh. Sok jujur Liur lagi geus capek siapkeun kopi urang teh pulang ti soreang. Di Ciherang ti Pamarda capek. Ah, madenge di Mang Udag jigana mah sarua. Baliung jeung nu burung ngahiji wae ah. Ngaron balik amek gitu tuh anu geus kapincut janda herang mah kitu rungsing ka pamajikan teh. Nya oparalon we pagawean teh. Udah. Kumaha teh? Punten pang naikeun pasir kana elep itu nu pesen sakarung cenah. Nah, teh masih sisir kerap saya teh ceur kutu. Naon seueur kutu? Teteh cek abi oge mantakna mandi atuh teh. Astagfirullah nya kunaon Mandi nya? teh. Teu sopan ka batur teh. Teteh amit-amit ceur kutu. Pang naikeun pasir. Kana elep. Muhun abi ge kadangu si teteh ini warang masyar sisir kerap teteh cek abi mah atuh seueur kutu mah kieu teh. Mendingan ieu geuningan make peditok teteh.
Kunaon ya? Ya kunaon ke batur teh kamari. Kudog dina bitis, haina loba kutunya kunaon dedengnya teh sok mana karep heran. Teteh, abi mah aneh ku tetehnya seueur nu karasa kitu kamari bodog dinu biti. Terus ayeuna seueur putu. Cikeuna isukna teh aya wae teteh. Astagfirullah, teuing abi mah lieur kalau bapak nyakit di dinya mah teuing heran. Gusti kunaon dunungannya loba kutu. Kurang mah ge angir atuh mah ieu. Iya. Udah. Abi rusuh ya teh rek kauleman tungguan tokonya. Nya ngange atuh teteh ngange daleman, amun teu ngange dalem meureun teh gede ieu guyat gayo teteh semararaco wae si teteh mah. Abi rek kauleman rusuh ya teh tungguan toko lain nanyakeun daleman. Tuh teteh masuk aneh-aneh wae teteh abi udah boga serangan mah nya make anu Pak Oto daleman ngaco wae teteh mah aduh. Rek kagede bage abi kauleman. Teteh sok aneh-aneh wae teteh. Lamun dalaman mah anu pas teh moal nya make nu gede meureun teh ngagolosor meureun logoran nu gede mah. Rusuhan teh keun di WA keun ya, rusuh. Teteh kunaon nya? Teu jelas ngomongna teh. Jeung teu make daleman sagala. Meureun teh guyat gayo teteh. Puting-puting ngali panggieunkeun bala-bala lapar saudang sare ngali ampun ieu pamajikan. Bala-bala naon ieu teh naon. Nungana atuh untung tuh lah. Rek mau dikeluar sieun ngali. Ngeunah teu nyeuna? Urang nyeuna. Lumayan. Hah? Lumayan. Ngeunah teu? Ngeunah teu? Lumayan. Iya bu, jika bat ongket yang sayang gitu kamu ha? Sare buru? Tuh. Hah, sare buru? Hah? Suae. Buru sare? Naon? Buru sare? Naon sakirana erek lemot mah. Ieu cicing. Lain geus peuting. Cigu ka itu da sok loba PHP ke larek kagok nonton.